Haji Sampurasun. Haji Kodar. Haji mana ya kieu geus sare nya. Ieu sana katinggang naon tahu betul. Sampurasun. Haji Haji Sampurasun. Purasun. Sepuh, klep. Purasun. Sahuluan jelema, wayah kieu sarees kitu. Karek ke jam 8, ya aku geus ngingong mah. Ieu mah jamper ka si Oning. Siap. Kamarana jelema kieu. Usah buluan sampai aya huru haram hanteu we. Pangheulana di pacok sigana aya huru hara teh siga bangke malolor teh. Jawa ieu Haji Kodar kemana? Jawa ieu si Sepuh Klep si Boring nya teh sarwana. Ampun. Kudu Ubara satu nempoknya kamar itu kan bulan karena ramu karena lewas guys, aku mah ieu reueuh dimarana? Marana ya? testil alur biasa Jangan naon. lain ayeuna mah urang anjang kasies gitu. Urang geus sabaraha imah wae hei. Segala naon nih? Lain saha rasa sararep Lamun aya huru hara teh mah cing panggeulana kabong we ieu mah sigana. ayeuna mah tulus we kieu ayeuna cik urang si eta urang nu hiji hayu pokona mah hayu we Hayu atuh hayu pinjam budut hayu. Kamarana geus mending bener ka imah si eta geus ayeuna mah urang mah daripada narasa urang diajar silat Katan si Ustad urang tayang Ustad Anom. urang Juga nih darinya mangkeluk teh nya. arayna urang Sigana diajar mah silat karesenya. ayo kusi Deuk dibere ti duiteun ya. Hah? Paingan di dari ieu barudak teh. Paingan di tiap Tiap ieu mah aduh. Di gara-gara teh ngajar silat Gak silat tuh, segala ada perang nih kan macam mana? Yuk, bisa ya iya, dibawa ke dia, jadi angkat nih, tah, gitu. Oh, tamu, kelak, sok kelebet a. Ayah di dia gini kan, teangan teh, kulilingan, kulilingan dia tuh kadia. taman, pengersa, Alhamdulillah. ayin, kuling nanyakeun kasih ece, teu aya bieu teh. Tapi Di dia di garawahkeun kuluaan. Dia nanyakeun ka rompekok eueuhnya. Ampun dia mah. Ka wajah paran teh eueuh bieu teh. Pak Ustad kieu mata ka dia teh ringrang majarkeun ieu teh cenah boga masalah di lembur teh pasea. Tingling saha pasea namanya teh. tapi teh aya masalah sareng cecep doleng. Oh, masalah naon? Biasa perkawis lapak. Ai beda sana perkawis awuk di nya mah. Abi mata Aya kabar kitu Gusti. Lain naon bener majarkeun cenah proyek keur pelebaran laut sadidinya teh paseana teh. Lain. Proyek lapak biasa. Ari teh Gitu. teh kesian sagala rupina. Iya kayak Bosan. kurang kesian kan Kesian kadut wae. Nah, jadi lahir batin teh kudu aya, sareng kitu teh mah. Jadi sangkan, karena sangkan jika dia teh urang teh jongjon merenya. gitu. Regreg Regreg. dari wang. Itu da urang teh sebagai babaturan teh ringrang atuh. Ayo mah leung oning pan geus bisa kuntau sagala. Bisa beuna tuh. Ieu mah. Kan kanu leleb we ieu mah kuntauna.
Teu deusian ieu na. Sok ayeuna mumpung di dieu ente keur diajar silat sok menta jeung jeroanana ayeuna mah. Mumun kan. Jarwanana minta dieusi. Perkawis eta mah nuju abi pamit teh sareng gerak makan. Nya kirang Abdol. Seperti itu. Sugane aya musuh jeung buaya. Nah, ayeuna mah urang Manging musuh teh. ka Pak Ustad kumaha ieu saya na ieu Pak Ustad. Anu Dia mah urang kesian oleh awak. Urang kesian lah awak nanya. Di omat tong dipake ujung takabur. Nah, gitu dah mau mungkin. sombong Dah. tong aya niat balas dendam ieu mah Dah. jaga-jaga hidup. Eka Pak Ustad punten mau tuh. Abdi teh can tuang teh anjing manawi gaduh tuang. iya. Kamana Ngerakeun wae teh kamari. bahasa ieu Inggris mah cak wae teh cak wae. Ripuh we kelakuan atuh jeung ripuh. Itu tuh Susah. kadang kadang barudak mana cak wae teh kadang Ngerakeun Ustaz. Gini aya. Salam ieu mah. Iya, pieu di mana? Di Payun tadi. Ini mah. Dari Ngerakeun. Sok atuh dia sakalian. Oh, sok lah. Kesian kadut teh meh pedutan. Nah, gini ieu mah. Iya, can ini can. hujung cengek ditambah ya Lumayan we. Saina bade saina. Saya Mah. Pak, jadi kumaha cenah tuh. Ya iya aya maniatan di usian mah wong miluan. Usiannya tuh. Susah kalian. Akhirnya usia naon dinya? Nya mah kadut eta mah. Urang mah ku kalesian kadut ge cukup. penting aya tenaga jang Penting aya tenaga. Yang- Tenaga jang lompat lamun aya naon maksudnya. Urang usiana nya mun siap. Hayang kumaha jeung awak teh. Misalnya ngapul we Ustaz. Oh gitu. Tapi umat tong pake sombongnya mun sok ka dieu. Buka bajuna. Yakin kaleng teh jang. Aduh mohon tacan di balur. Iya. Cing. Etana tanganna kabulkeun. Tah, tong kitu atuh kitu kita balikeun. Sok kana turunkeun. Yes. Tah atuh biasa gitu. Video sono. Bener kot mulak gitu. Bahaganya. Paling kalah buaya wong sian waktu nya. Ya. Dinya lah urang heula. Dinya heula. Dinya cobaan. Sok dan dia heula. Tah ayeuna mah jang awak uyang ku akang geus diusian. Hayang dikadek ngebul teh gini nya. Kade titik di akang mah nya tong dipake sombong, tong dipake ujub takabur, komo dipake malak batur mah nya. Kan hiji hidup mah ujang boga masalah jeung sayangan teh. Cecep doli. Nah, eta we berikna hijinya warah deui ku hidupnya. Kade tong dipake sombong. Ah, ABG sami we kayak kieu mah ninggal kieu mah hayang ngebul we ah tonggong teh. Oh, gitu. Ustaz ya. Mangga Manawian ai kersama. Cobi atuh kumargi buat atau suaminya. mohon Urang langsung wae. Mangga, eta. mangga. Cobi teh dibuka we atuh. coba yang naon ya pada sok mancing we Ustaz. Si aya nanaonnya. Ya di ieu dirawat si aya dedemit naon panangkal. Cing cobinya. Bismillah. Tos. Aduh. Diacuk dia biar lebat angin. Ya, langsung ke sana nih Ustaz. Punten we. Ah, Gitu. wah, ini sarung beres Atos beres, jadi isi, jadi si akang yang ngiring diisi ya teh. Hayang sandi cenah hayang ngebul awakna cenah gitu. penangkal petir. Petir. Oh, masuk mancing. Ah, Geus dieu. Kabiet lah urang sok. Itu mah boga masuk, urang masuk ieu sok mancing. Wah, Cik atuh ningali eta kombong. Ini sok kabitaan hirup teh. Tinggal ningali. Iya, si bohong mesti eusian. Anas nu tongong jang euy. Tah, ulu
Nah geuning teu hararayang teuing nah tonggong jadi balak genep Ilmu tuh sadana. embung ari kitu mah aing mah Sok di dia. bae kajeng kada berdoa Moal mau naon? moal Iya teh waktu sekujung muni terus dah. Karena sekarang sono. Iya. Bujang mulih deh. ya mulang ya namanya Manu-manu Ya. ya dipakai sombongnya Mohon sombong di ujungnya Ya bahasa dah. Ada sekirang ieu. Sono terus bengi ya teh. Tebih lalampahan teh. ya itu tak aya dicanakeun Udah tahu wae Bang Majan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.